Teu nyangka pisan poe ayeuna rek kadatangan pelanggan sarame kieu. Masya Allah tabarakallah, pokona mah poe ayeuna mah teu dibere pisan istirahat. Ti mimiti mulang ti pasar tika nutup warung teu eureun-eureun kadatangan pelanggan. Malahan mah nu biasana jam 8 peuting teh geus nutup. Poe ayeuna mah jam 8 teh karek diberesan. Sakieu teh encan pernah nyepil jalan nya komo lamun geus disepil jalanna. Soalna loba pisan anu nga-DM cenah teh sepil jalanna, teteh hayang disepil jalanna. Heueuh sabenerna mah sok era loba pelanggan jauh kieu teh. Soalna kan warungna teh leutik bari jengan saukur di teras imah. Teu cara ayeuna nu datangna pelanggan deket imah hungkul. Pan ari nu deket imah mah geus arapaleun nya, jadi moal era teuing. Coba poe ayeuna nu jajan ti Cikadu, ti Bojong, ti Jami, ti Manglid, ti Cimangu, bahkan aya anu jauh-jauh ti Lio. Lio apa naon sih anu lemurna teh ti Slamet ka handap. Terus nu jarajana teh lolobana pisang keju jeung makaroni basah. Aya sih eta oge nu jajan burger jeung seblak, tapi henteu loba. Jeung alhamdulillah nu jarajan teh balik deui. Heueuh jadi langganan kitu. Sabenerna mah lamun loba pelanggan kieu teh sok capek, tara kaburu mandi, tara kaburu dahar. Kadang salat oge ditutungguan, tapi teu nanaon ketangnya capek oge selagi capek nang hasilkeun duit mah gas terus.